Ini isu kayak lebaran lain. Acan ji atuh lidak kene karek ka 15 poe nama. 15 poe. Heeh. Ya kemarin dirinya pada salaman pada nih guys. Segala di dahar. Napa puasa? Eta mah poho ji urang teh poho. Poho. Heeh, tapi da urang teh puasa deui we. Da kumaha deui. Syukur diteruskeun. Heeh, pan zaman ayeuna masa kieu nya euy. Ayeuna heeh. Kamari puasa mikiran keur munggahan urang teh nya. Heeh ji. Ayeuna heeh geus puasa lebaran mikiran keur lebaran nya. Para rusing nya je. Heeh keur paceklik geus lebaran teh kepikiran deui jang piknik geura. Tapi geus meunang anjeun jang piknik. Acan ji boro-boro. Assalamualaikum. Salam. Aduh, anu kieu. Cager sih. Cager. Aing kieu. Moal bener. Moal bener ieu moal. Ya, tas di mana? Ujug-ujug ka dieu. Hah? Tas di mana? Teu urang mah, teu milu jeung si Abah mah. Ih. Anjeun juga dia tas di mana aja? Lain kayak ya mumpung aya di dia hajinya. Oh, Urang teh ngabejaan ke Syawal tanggal 5 hayang kawin. jeung saha? Hayang kawin. Jeung saha kawinna? Ulah sok kieu keur puasa mentak. Aduh, aing pira kudu nginum mah euy. Geus cicing. Kayak kasih Abah. Kira-kira geus aya awewena can. Lain jeung si Deti tapi jeung Nyi Om lain jeung si Deti. Ose. Kira-kira nah heuh teh. Teu nyaho ieu teh. Bener teh cek awewena kitu teh daekeun. Aing asa curiga kieu. Geus cicing. Ulah kami heulaan, urang heula mulai kawin mah. Oke. Maneh mah. Aduh, Urang heula cicing nyajinya. Urang heula nya kasih Abahnya. heeh. Kasih Abah pangomongkeun kieu. Kumaha? Syawal, Lebaran. Minta pangbiayaankeun. Hayang kawin jeung Nyai Om ti Cilimus. Oh, sabaraha maneh butuhna ke kurang pangomongkeun? Hah? Sabaraha butuhna pangomongkeun? Kalah ka kumaha si Haji mah. Moal balik ji, moal balik. Pusing kalah ge ji. Aing. Urang ngobrolkeun hayang kawin nih. Dia ngobrolkeun erek piknik nah kumaha jeung aing. Aing pusing kumaha nya ye. Geus ayeuna mah anjeun nya urang ayeuna kasih Abah, urang kasih Abah. Abah kolot nya ek bebeja. Duit. Ngarti? Tah, gitu bener. Eta kaharti ku urang omonganna duit mah. Heeh, maksud aing teh Abah. heeh ya, kasih Abahnya. Anu ka ditu jeung ieu buaan ka ditu si Abah. Buaan. Siap lah. Ke maneh? Bawa ka ditu awewena. Siap. Geus sieu lah aing lieur. Ieu mah otak batal puasa. Para rusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah keur ngadaweng pan ieu di balong biasa. Keur nempokeun lauk ieu aduh sabaraha poe deui euy pada geus aya nu nawar heueuh 20 juta mah ieu kabeh. Tugan we kamari geus ngarepeana 500.000. Da butuh duit pan. Alhamdulillah. Di bawah sana kumaha usaha waras alus. Alhamdulillah ngeureuyeun aduh ya bingung. Bagian lebaran kudu ieu THR. Oh, sabaraha karyawan ayeuna urang? Aya 200 mah. Oh, alhamdulillah. Syukur atuh. Mikiran zaman ayeuna. Ya Abah dia aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh, aya obos dia euy. Syukur euy. Duh, aya badamikeun ieu teh bah. Kumaha ieu geus burit datang ka dieu? Ain aya badamikeun euy ieu teh euy. Urang ge pusing ieu keur puasa keur kumaha geurang. Si Cemon datang-datang. Hayang kawin cenah ge euy, kawin. La ilaha illallah. Maksudna Heeh, Bang bejakeun ka si Abah cenah. Atuh cenah peperihun kamari teu mere nginjum cenah. Cik atuh modalan jang kawin mah euy ke tanggal 5 Syawal cenah. tah pikiraneun meureun bos euy. Da heueuh karunya nya bantuaneun eta teh. Cemon mawatir. Nya. Aduh. Gitu. Ai Cemon enak ka mana? Ye bieu teh awewena heula mun bisa mah cuk urang teh sok ka dieu bawa awewena. Cuk urang teh kitu hayang apal kitu nya. Ayeuna urang mana awewena tuh? Ngomong nama Cilimus gitu. Cilimus cenah tadi ngobrol nama. Heeh, Cilimus heueuh. Teh na Cilimus teh deukeut imah saha nya euy? Teuing puguh Deukeut imah Haji Oih kitu di dinya euy. Siga nama di dinya. Jiga nama moal jauh. Jauh meureun nya. Kena di dinya aya parawan. Parawan ngomong naranda. Pokona mah pelem cenah. Mata kitu ge meureun parawan. Ngora keneh gitu. Tuh. Lah nyebutkeun palem geus diasaan si kunyuk kitu. Jiga nama heueuh pokona mah. Kaluas usia anjing cok diasaan sia ge. Karua bebal Sekali ewangnya. Heeh. Anjing. Sia joyeun eta nya. Sia. Aduh. Aing pala laun.
Nya merenang ke urang aya urusan duit mah jeung si bos da merenang di gede ada pan heueuh aya urang enak komo lebaran ngadaguan duit. Ieu lauk ge acan kemarin ngan 500.000 ka urang teh. Kalau mereka dibadamikeun. Tah meureun kitu nya bos. Oh karunya teh euy kamari teh heueuh nudukeun mah lain ti bos we nudukeun mah ti urang nih. Oh, kan bae lah penting mah. Oh, ayanya. Heeh. Nya atuh. Kayak kedeng sugan ka dieu jalmana ieu mah da ngomongna ka dieu gitu. Nya ge daguan. Tungguan we heula sugan Heeh. ka dieu. Nya bener. Ampun, Cemon. Da memang saya teh mah kitu. Tah deuleuh, Pak. Ah, Cai aing Cek aing mah ayu urang Islam assalamualaikum. Heeh nya keur ngariung teh. Kita sebelen kieu padu sorogrong we kira. Ih, Udah urusanan. gitu. Jadi guys meureunnan eta mah ieu mah sia yang kieu meureunnan ya ieu gitu. Ci ulah nyaram. Orang teh sebebe aja kasih haji. Panginjemkeun eta kasih abah ngamodalankeun. Kawin urang teh yang kawin. Kapan heueuh? Di modalan. Yo ku bos Ejon, di modalan bener. Kamari ke bos Ejon. Ya duit ya cik si abah. Aduh, yo. Duit. Mana nyambung tadi mah duit nyambung. Duit. Ini tuh. Oh. Nah. Kalau dah gitu aing mah. Tuh. Ayeuna meureun kieu atuh. Cu da mengpeung sore keneh ieu. Cuang tadi tuh we ami teh reda pan aya waktu mah nyereleknya. Nah, Cuang tadi tuh kayak gitu. mana cuang tempo. Silaturahmi urang teh nya. Silaturahmi meureun bumi hapekeun. Heeh, meungkeut Lamun lah meureun nya. geus karuhan tanggal 5 sih pan aya tanggal 5 cenah. Heeh. Kita dicek haji. Heeh. Nya cuang jadikeun we kitu bosnya meureun duit tah. Mahe lah berejang pekah we atuh mas kawinan mah. Dianjuk we heula heuh. Buntel kadut kabehnya. Geus ayo tuh. Dililahkeun ayeuna ayeuna ka ditu lah dililahkeun. Ih, sia. Aduh, kapan heueuh ayeuna geus moal balik, Pak. Ayo, ayo Moal balik, Pak. Ayo, Nam diantar. Yuk, Diantar. Aduh, ampun. Ampun, emang emon.